Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar litadhkirata lil qulubi wal absar wa tabsirata lidawil albawi wal iktibar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul akbar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul muhtar. Amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama anu jembar ku pangabisa, para kiai anu sugih ku pangarti, para guru anu luhung ku ilmu, para ajengan anu nyicingan dina ginanjar kawilujengan. Teu hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki, pemuda rawuh pemudi, teka kantun kamurang kalih anu waraning galih anu sadaya ku pribados dipika hormat, rek nu jangkung, rek nu pendek, nu kasep, nu rodek, nu mancung, nu pesek, sadaya ku pribados dipika hormat, insyaallah ku Allah dimuliakeun. Pangluhung kolbu kajembaran manah puji anu jadi pangias ati ibarat kembang malati jatining cinta anu sajati nu jadi bubuka dina ieu ngaji mangga urang sanggakeun kadat Allah anu maha suci anu ngadegkeun langit sinareng bumi. Puja anu jadi pangias kata ibarat kembang cempaka ciri rasa anu ngancik dina dada umat manusia dina deungeut ieu urang sanggakeun kadat Allah nu maha kawasa anu murbeng alam dunia jeung sagala eusina. Syukur anu jadi figur ieu catur ibarat kembang bungur anu luhur mangga urang sanggakeun kadat Allah anu maha gopur anu gopurna moal tiasa diukur-ukur. Oge teka selip-selip dina ati, teka selap-selap dina rasa, rahmat miwas salam kawilujengan mugia dilimpahkeun ka panutan alam anu jadi pahlawan revolusi Islam salam dunia, anu jujur arif tur bijaksana, pamimpin anu sajati anu moal gonta-ganti nepikeun ka yaumul jajah nanti. Oge ka ahli pamalihna, sahabat katut keluargana, tabiin atbau tabiin, oge urang sadaya anu berusaha tur berupaya neruskeun sareng ngamalkeun ajaran timantena, mudah-mudahan sing karagragan ku rahmat katut salam. Amin ya Allah ya rabbal alamin.